Urang ieu hirup geus bersyukur ka Allah dijadikeun makhluk nu mulya ngaran manusia. Sanggeus teh dijadikeun manusia, urang bersyukur kadua kali iman. Sanggeusna iman, urang daek ngalaksanakeun perintah ngajauhan larangan takwa bersyariat. Disesuaikan ujung pamelina. Urang mun meuli make syariat bae derajat urang derajat syariat. Urang mun meuli make thariqah derajat thariqah. Urang lamun meuli make hakikat derajat urang derajat hakikat. Usul ilallah aya anu melalui syariat can aya rasa. Aya anu melalui tarekat mengudag rasa, aya anu datang ke hakikat datang ke rasa. Bahasa usul ilallah teh lain urang berangkat cara zahir min makanin ila makanin wa min maudiin ila maudiin. Eta mah zahir urang di dieu reka Purwakarta, urang di dieu reka Bandung, pindah urang tempat nu pindah ti dieu berangkat ke Bandung, aya anu ditinggalkeun, aya anu didatangan. Tapi urusan ka Allah mah urangna teu kudu pindah-pindah. Cicing bae, di mana bae Allah mah aya. Di mana bae ibadah ka Allah, Allah mah nyahoeun. Tapakuran ku urang, resapi ku urang nu tilu macem. Nomor kahiji Allah teh neuleukeun ka urang teu pernah teu neuleukeun. Tanya awak urang pernah teu sadetik bae Allah teu neuleukeun, teu pernah atuh urang selalu kadeuleu ku Allah. Allah teh maha uninga, teu pernah bae Allah teu nyaho eueuh nu teu dikanyahokeun ku Gusti Allah. Sakabehna dikanyahokeun ku Gusti Allah. Jadi urang teh dikanyahokeun ku Gusti, tanya awak urang pernah teu sadetik bae Allah teu nyaho, teu pernah atuh terlalu dikanyahokeun. Allah teh gadengekeun ka urang seluruh makhluk Allah nu aya di langit mapis samawati, nu aya di bumi wa ma fil ard, kadenge ku Gusti Allah. Di antara anu aya di muka bumi urang, atuh urang teh kadenge ku Gusti Allah teh teu pernah teu ngadenge Gusti Allah. Tanya awak urang pernah teu Allah teu ngadengekeun ka awak urang, teu pernah. Ngadengena Allah lain make ceuli neuleuna Allah, lain make mata nyahona Allah teh lain make golbu. Tetapi eta mah mukhalafah lil hawadisi, urusan Allah. Nyangakeun sadaya-daya nyaho ku urang ketika dibahas ku urang wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis qiyamu bi nafsi wa daniyat qudrat dan lain sebagainya. Beres ngaji tauhid keluar nonton TV deh. Ya kan? Nu ceramah bae di luhur, saudara-saudara hati-hati. Lebih-lebih sekarang wanita luar biasa, bukan kita yang menggoda wanita, bahkan wanita itu sendiri menggoda kita. Hati-hati, harus banyak istighfar kita dengan keberadaan zaman yang seperti ini, terutama godaan wanita. Jangan sekali-kali kita berburu nafsu wanita. Waduh. Turun di panggung, anu nyetop trek. Mau kemana mbak? Situ tuh nggak ada mobil, naik mama. Nah, jangan di belakang, depan aja, takut ada kuntilanak depan. Dari mana asalnya mbak? Saya dari Jogja. Oh di sini tinggal di mana? Di Bojong. Ini lagi ngapain di sini? Ke rumah temen, kemalaman, nggak ada kendaraan. Ini nama siapa? Nama saya ini apa namanya Sainem. Oh Sainem. Iya udah pulangnya ke rumah saya dulu ya, jangan ke sono. Enggak, anterin aja biar bapak tahu kontrakan saya. Ini nomor HP-nya nih. Sini yang deketan atau ngobrolnya. Tadi di panggung hati-hati bahwa sekarang bukan kita yang menggoda perempuan, ini zaman udah waduh luar biasanya nacan garing-garing acan leta aja umuatin si mbak belum dah coba tak kunaon eta ngaji na kakara ilmiah. Ketika orang nyaritakeun ngaji, wow amprekan ilmiah, itu ilmiah mah kitu bae. Salah tuh henteu.
encan aya rasa jeung can aya nu diudag kakarak udagan ganjaran-ganjaran bae ge can kadeuleu ku urang. Karak dibibita ku ganjaran ngaranna TK. Udak leutik bae lamun ceurik bae dibere obat teu daekeun, dibere bodreksin ini manis, ini mah manis. Tuh, mama juga tuh. Tuh manis, coba ada dikit aja dah. Iya ya manis, manis. Iya tuh dibere bodreksin mau obat tapi amis. Ieu urang maca sholawat hiji ke diboyorno anu eta bodreksin ngaranna. Kieu lamun aya jelema anu kabita ku ibadah ku ganjaran, eta mah budak TK. Budak TK geus ulah kabita ku ganjaran, mantap tajud tilok ibadah. Eta kitu bae kajen kumaha ge mantap loba terjadi. Kiai ngunggahan muridna, kiai mamawa jahe, kiai aya di pendopo, kiai aya di anu atuh ilmu mah pinter, ilmu syariat. Ilmu syariat mah kitu bae udagan. Ketika naik saeutik wari urang dikerucutkeun. Loba larangan-larangan sia kuari mah ibadah teh lain sakadar kitu tapi endek usul ilallah. Bakal aya kanikmatan ke gegera, nikmat ibadah. Coba gegera. Nah, carana piceunan hubud dunya. Ulah resep kada dunya, ulah resep taluk jeung makhluk, piceunan nafsu, piceunan setan opat rupa dunya, makhluk, nafsu jeung setan. Sok geura. Mulai urang nya atuh make cara ti guru. Cara ti guru sok kieu ye carana ya. Ayo mulai dengan bimbingan-bimbingan tersebut urang mulai loba nu ditinggalkeun kuari bergaul embung tama makhluk besi ta'aluk satungtung urang nu kaditumbung kecuali nyana nu ka urang. Kitu keneh dunia pegatkeun kuari dagang usaha bisnis dan lain sebagainya. Sebab naon berkeyakinan kana wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di dunia pasti Allah ngarizkian. Contohna orok karak lahir bae terus dirizkian. Nu gering teu dagang teu naon nya ngagoler di rumah sakit tetep bae dirizkian ku Gusti Allah. Oh kitu patokanana nya tuh mulai urang berkeyakinanna kana ayat kuari. Ayat eta teh pan Al-Qur'an nangti Allah. Surat menang ti Gusti Allah yakinkeun aing nu nyieun aing nu nyahokana kamaslahatan sia aing anu bakal ngarizkian ulah ilu soal rizki sia jasiat ya nang aing ku aing dirizkian kege dipaehan ku aing deui yakinkeun eta mulai orang geset kayakinan geus loba nu ditinggalkeun bergaul geus henteu ku ari mah dunia geus teu diteangan ku ari mah nafsu geus nyaho jalan-jalan eta teh nafsu kos kitu teh gitu kene setan kemah urang bisa nyaho ieu teh setan ieu teh jin dan lain sebagainya. Nah, kuari geus urang mulai lalaunan pait atuh mujahadah ngaranna. Riyadhah ngaranna. Euy terus lain lalagan bahasa-bahasana timbul kuali riyadhah ngajar nafsu mujahadah perang jeung nafsu dan lain sebagainya terus qanaah terus pahit sebulan 2 bulan 3 bulan terus pasti sebab perang. Menang setahun mulai rada aya ngeunah 2 tahun komo nikmat urang dibere kebenaran taufik ku Gusti Allah dibere rasa kuari geus tinggalkeun syariat di jero toriko aya pikiran urang hayang usul ilallah. Sabara tahun tergantung kumaha cerdasna urang. Cerdasna 1 tahun 2 tahun segede Imam Syafi'i bae 3 tahun, segede Imam Ghazali 12 tahun, segede Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kudu sesero 3 tahun, nyana leuleunganana bae 3 tahun. Terus dararadi lah. Geus bari usul jelema mah di dinya bae. Jadi lain pipindahan nu pindah mah zahir Allah mah teu kudu dipindah-pindah. Je urang mah salat di masjid bagus jeung salat di masjid jore ja nu disembah nama Allah kene bae. Urang salat di mushola, urang salat di masjid nu disembah nama Allah. Urang salat di Madinah, urang salat di Mekah, urang salat di dieu nu disembah nama Allah. Perbedaan. Eta mah perbedaan nilai-nilai teh nang Gusti Allah bae dina Al-Qur'an.
Adapun nu disembah nama tetep bae Allah. Perbedaan berang jeung peuting hanya pergeseran matahari. Matahari ketika di luar berang ngaranna, ketika di jero mah atuh peuting ngaranna. Nu kitu disembah nama Allah bae. Ngabedakeun berang jeung peuting. Perbedaan di dieu jeung di ditu. Perbedaan di masjid, di mushola, di imah. Allah eta bae nu disembah teh. Di mana bae eta bae. Iraha bae eta bae. Mantap geus. Geus batak nu pas kitu mah salat teh geus di mana bae jadinya mah. Salat teh jadi di mushola, jadi di majelis, jadi teu salat salah. Hese geus jaga. Sebab Allah teh geus menyatu, bahasa menyatu teh teu beurang lamun lain keur ngaji. Lawan sebab atupan Allah mah khaliq, urang mah makhluk, mah nya khaliq jeung makhluk ngahiji. Ngan bahasa nyaritakeun rasa kecuali ya eta nginjem bahasa kos nginjem bahasa zat. Allah mah lain zat, eta zat masih kene makhluk. Ngan deui bahasa ieu ti eta nginjem urang zat Allah. Lain zat Allah mah tuh. Allah pengen hese nyaritakeun atuh urang. Zat memurokab keneh. Ngan hese urang nyebutkeun anak nginjem bahasa heula. Geus kos kitu. Nah, geus dirundung ku perasaan ku ari mah. Lamun tadi nyaritakeun Allah neuleukeun ku ari mah asa dideuleukeun. Lamun tadi Allah teh nyaweun ku ari boga asa dideuleukeun dikajaok. Mun tadi mah urang ngabahas teh ngabahas Allah teh kitu naon ngarang ngadengekeun asa didengekeun. Nu batak ku ari lantaran asa dideuleukeun, asa dikanyaokeun, asa didengekeun timbullah ayat wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah teh leuwih deukeut tibatan urang kurat genggerong. Atuh geus bae teu daya teu upaya manehna ja Allah kapan anu leuwih deukeut tibatan urang. Urang soranganna ge jauh jeung urang. Allah nu leuwih deukeut. Nu mantak urang asa eueuh nu aya Allah geus bae ma fil wujud